Lamun urang nyebut kecap Sunda, naon anu aya dina pikiran anjeun? Nah, daerah, bahasa, atanapi budaya. Sunda lain ngan seukur ngaran wewengkon di Indonesia. Sunda merupakan identitas budaya, nilai hirup, jeung cara pikir anu diwariskeun ti karuhun. Urang Sunda dipakawan noh ku nilai somea, handap asor, silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Ieu nilai anu ngajarkeun kahirupan anu harmonis dengan jeung sasama tapi oge jeung alam samudaya. Ieu anu disebut Sunda Kapura Rahayu.